Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngajengkeun deui kana pasal salanjutna nyaeta paslun wa faraidul wudu'i sittatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh musannif paslun ari eta hiji pasal wa faraidul wudu'i jeung ari pirang-pirang paraduna wudu sittatun eta ya genep an-niyatu tegasna kahiji niat ingda ghuslil wajhi nalika rek ngumbah wajah. Iklam kudu apal anjeun annal wudu asaestuna wudu lahu eta tetep kana itu wudu syurutun ari pirang-pirang syarat wa furudun jeung pirang-pirang fardu. Pasyurutu maka ari pirang-pirang syaratna al islamu nyaeta kahijina Islam wa tamyiju jeung kaduana tamyij wa tahuriyatul ma'i jeung katiluna bersih caina wa adamul mani'i jeung kaopatna henteu aya anu nyegah al hisi anu bangsa hisi kal wasahi saperti kokotor wa adamul mani'i jeung kalimana henteu aya anu nyegah asyar'i anu bangsa syara kal haidi saperti haid wan nipasi jeung nipas. Bilih aranjeun maraneh dararia penasaran ayeuna teh tabuh jam 1:17 peuting batur mah keur takbiran ieu malam Jumat. Aya nu takbiran Jumat, aya nu Sabtu. Kula mah takbiranna engke Sabtu. Ngilu ka pamarentah ke Sabtu takbiranna. Ayeuna teh batur keur takbiran. Urang lajengkeun di bela. Bismillahirrahmanirrahim. Wuduhulul waqti jeung kagenepna asup waktu salat pihaki dina hakna. Dawi anu ngabogaan dijikeun. Dawi darurati anu ngabogaan pirang-pirang darurat madarat kal mustahadoti saperti jalma anu istihadah. Waman jeung jalma bihi anu tetep ka itu jalma arihu ari hitut ada imu anu salawasna. Wa amal furudu fasittatun jeung anapun ari pirang-pirang fardu farduna fasittatun maka eta aya genep. Kama saperti perkara zakaro anu nuturkeun hu kana itu masaha asyaihu guru. Ahaduha ari salah sahijina sittatun an-niyatu nyaeta niat. Dikaulihi karena dawuhan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Innamal a'malu pastina ari sahna pirang-pirang amal binniyati eta make niat. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha asy-Syaikhoni Imam Bukhari Muslim. Wahia jeung ari itu niat paradun eta paradu fi toharoti dina pirang-pirang susuci al ahdasi tina pirang-pirang hadas. Wala tajibu jeung teu wajib itu niat fi izalati najasati dina ngaleungitkeun pirang-pirang najis ala sahihi netepan wajah anu sahih. Wal paradu jeung ari paraduna annal maksuda eta saestuna anu dimaksud minan najasati tina pirang-pirang najis izalatuha eta ngaleungitkeunana najasah. Wahia jeung ari ieu niat tahsulu eta hasil itu niat bil ghusli kalawan ngumbah bihilafil ahdasi kalawan ihtilaf pirang-pirang hadas. Perbedaan pirang-pirang hadas. Wa inna toharotaha maka saestuna susucina ahdas ibadatun eta ibadah. Patap takiru maka butuh ibadah ila niatin kana niat kasairil ibadati
seperti non deh seperti sasesana pirang-pirang ibadah. Kadanya kitu deui seperti Syekh qala ngadawuhu kana ieu kaul saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i wa syaratus sihatiha jeung ari syarat sahna niat al-islamu eta Islam atuh palayasihu maka henteu sah naon wudu'ul kafiri wuduna jalma anu kafir anu kufur wala gusluhu jeung henteu sahna adusna eta si kafir ala sahihi cek kaul anu sahih natepan kaul anu sahih li anna niyata lantaran saestuna niat ibadatuna eta ibadah wal kafiru jeung ari jalma kafir laisa eta henteu aya itu kafir min ahliha eta tina ahlina ibadah wala tasihu jeung teu sah naon taharatul murtadi susucina jalma nu murtad qot'an kalawan pasti taglizun karena ngabangetkeun alaihi kana murtadna wa waktu niati jeung ari waktuna niat al wajibati anu wajib ing dagos li awali juz'in eta dina nalika ngumbah mimitina hiji juz minal wajhi tina wajah li anna awwala lantaran saestuna pangheulana dijikeun li anna awwalal ibadati lantaran saestuna pangheulana pirang-pirang ibadah al wajibati anu wajib la yusabu jeung teu diganjar wala yusabu jeung teu diganjar jalma alas sunani kana pirang-pirang sunnah almadiyati anu ti heula wa kaifiyatuha jeung ari pertengahna wa kaifiyatuha jeung ari pertingkahanna niat ingkana eta lamun bukti saha al mutawadi'u jalma anu wudu saliman eta salamet la illata henteu aya elat bihi kana mutawaddi ayyanu yen nganiatan itu mutawaddi ahada salasati umurin kana hiji-hijina tilu pirang-pirang perkara ahaduha ari salah sahijina tina itu salasati umurin raf'ul hadasi eta ngaleungitkeun hadas awi taharati atawa susuci anil hadasi tina hadas asani ari anu kaduana ayyanu ya eta yen nganiatan si jalma istibahata sholati kana meunangna salat au ghairaha atawa lianti salat mimma tina perkara la yubahu anu henteu meunang itu ma illa bitaharati kajaba kalawan susuci as-salisu ari anu katiluna ayyanu ya eta yen nganiatan jalma fardhu wudu ikana fardhu wudu au ada al wudu atawa niat ngalakonan wudu wa ingkana jeung sanajan bukti saha an-nawi jalma anu niat sobiyan eta budak qala parantos ngadawuh saha Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al-muhadzab walau nawa jeung lamun niat jalma at-taharata kana susuci lis-sholati kana salat awi taharati atawa niat kana bebersih li ghairiha ka lianti salat mimma tina perkara ya tawaqqafu anu tawakuf ieu ma alal wudu'i kana wudu kaapa maka cukup ieu jalma wa dzakara jeung parantos nuturkeun Imam Rafi'i hu kana kaul fit tanbihi dina kitab tanbih walau nawa jeung lamun niat jalma at-taharata kana susuci walam yakul jeung henteu ngomong jalma anil hadasi kana lapan anil hadasi la
la yujzihi maka henteu nyukupkeun wudu hi ka jalma ala sahihin netepan kaul anu sahih li anna taharata lantaran saestuna susuci takunu eta bukti taharah anil hadasi tina hadas wa anin najisi jeung tina najis pala budak maka henteu meunang henteu maka misti berarti pala budak maka teu meunang henteu atawa maka misti min niyati tina niat tumayyiju anu ngabedakeun itu niat walau nawa jeung lamun niat jalma al wudu akan wudu pakot berina wungkul soha maka sah niatna alal asohi netepan kaul anu sahih pitahqiqi dina kitab tahqiq wa syarhil muhadzab jeung dina syarah muhadzab kitab al muhadzab bihilapi makalawan ihtilafna perkara ida nawa di mana-mana niat jalma al gusla kana adus wa huwa maka eta jalma jeung eta jalma junubun wa huwa jeung ari eta jalma junubun eta junub palayak pi makan teu cukup itu niat wa paroko jeung misahkeun saha al mawardi imam mawardi bi annal wudu akana kalawan saestuna wudu layut laku eta henteu diitlaqkeun itu wudu ala ghairil ibadati kana lian ti ibadah bihilapil gusli kalawan ihtilafna adus walau nawa jeung lamun nganiatan jalma rob al hadasi kana ngaleungitkeun hadas wal istibahati jeung kana ngameunangkeun salat wal istibahata jeung kana ngameunangkeun salat bahwa maka ari nawa nihayatun niyati eta panungtungan niat wa amman jeung anapun ari jalma bihi anu eta tetep kaitu man illatun ari panyakit kaman seperti jalma bihi anu eta tetep kaitu man salisul bauli ari penyakit beser penyakit kiih au kanat atawa bukti awewe mustahadatun eta istihadoh atuh mustahadotan lah mustahadotan eta istihadoh upaya nui maka nganiatan itu man al istibahata kana ngameunangkeun salat ala sahihi netepan kaul anu sahih wala yasihu jeung teu sah naon aya nu nganiatan jalma rob al hadasi kana ngaleungitkeun hadas li annal hadas lantaran saestuna hadas mustamirun eta tetep kaifiyah wala yatasawwaru jeung henteu kagambarkeun naon ropuhu leungitna hadas wakila jeung dicaritakeun yajibu naon yajibu wajib aya jemaah kana yen ngumpulkeun jalma bainahuma antara rob al hadasi jeung istibahah wakila jeung dicaritakeun yakfi naon yakfi cukup wakila jeung dicaritakeun yakfi cukup saha ahaduhuma salah sahijina anu dua parun syaratu parun ari eta hiji dahan hiji cabang atau hiji dahan hiji cabang syaratun niyati ari syaratna niat al jajmu eta pasti palau syaka maka lamun mangmang jalma pi annahu dina saestuna jalma muhdisun eta hadas patawa doa tuluy wudu jalma mustaton dina ati-ati sumatayaqona tuluy ngayakinkeun jalma annahu kana saestuna jalma muhdisun eta hadas lam yu'tada maka henteu dibilang-bilang naon biwuduihi wuduna eta jalma alal asohi cek kaul anu sahih li annahu lantaran saestuna jalma tawaddoa eta wudu jalma
mutaraddidan bari anu mangmang. Walau tayakona jeung lamun ngayakinkeun jalma annahu kana saestuna jalma muhdisun eta hadas wasyaka jeung mangmang jalma bi annahu dina saestuna jalma tatoharo eta bersih itu jalma summa bana tuluy naon teh meretelakeun jalma muhdisan kana hadasna ajzaahu maka cukupkeun toharoh maka cukupkeun tatohur ka eta jalma qot'an kalawan pasti li anal asla karana saestuna asalna baqaul hadasi eta tetep na hadas palaya duru maka henteu madorot naon tarodduduhu mangmangna jalma ma'ahu sarata itu hadas paqawa maka nguatan jalma paqawa maka nguatan tahajani bunyati jalma nu junub an niyati kana niat bi asli hadasi kalawan asalna hadas bihilapi surati perbedaan tina surah al ula anu kahiji. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Teruskeun kitu teh. Teruskeun atawa geus heula. Teruskeun bae. Paraun ari eta hiji cabang hiji dahan laukana lamun bukti hiji jalma ya tawaddu eta wudu itu jalma panasiya tuluy poho eta jalma lumatan kana satotol anggotana pil marroti dina balikan al ula anu kahiji pan gosalat tuluy kakumbah itu lum'ah pil gosalati dina kumbahan asaniyati anu kadua awisalisati atawa kumbahan anu katilu ajzaahu maka nyukupkeun wuduna ka eta si jalma ala sahihi netepan kaul anu sahih bihilapi maka lawan ihtilafna perkara idan gusilat di mana-mana dikumbah naon al-lum'atu itu nu saeutik pi tajdidi dina keur nganyar-nganyar al-wudu'i dijikeun pi tajdidil wudu'i dina keur nganyar-nganyar wudu fa innahu maka saestuna wudu la yujzi'u eta henteu nyukupkeun itu wudu huka itu jalma ala sahihi netepan kaul anu sahih. Wal farqu jeung ari bedana anan niyata eta saestuna niat at-tajdidi dijikeun anan niyata tajdidi eta saestuna niat nganyar-nganyar wudu lam tastamil eta henteu naon teh ngawengku lam tastamil eta henteu ngawengku itu niat ala niyati kana niat fardu ala niyati fardin kana niat fardu bihilapil goslati kalawan ihtilafna kumbahan asaniyati anu kadua kalina wasalisu jeung ari anu katiluna fa innan niyata maka saestuna niat fardi dijikeun fa innan niyata fardil wudu'i maka saestuna niat fardu tina wudu syamilatis salasa eta ngawengkun niat as-salasa kana anu katiluna pama maka perkara lam yutammimi pama lam yutammimi maka perkara anu henteu sampurna itu ma'al ula kana anu kahiji la tahsulu maka moal hasil naon asaniyatu anu kadua wasalisatu jeung katiluna wal khoto'i wal khoto'u jeung ari kasalahan wal khoto'u jeung ari kasalahan fil i'tiqadi dina
i'tiqad nekadkeun la yaduru maka teu madarat itu hoto ala ala taronaha ningali anjeun annal musolliya kana san aduh setunuh itu karena saestuna jalma anu salat lau taroka eta lamun ninggalkeun musolli sajadatan kana sujud minal ulatina rakaat anu kahiji nasian barina poho wasajada jeung sujud itu musolli fir rakaati saniyati dina rakaat anu kadua tamatil ula maka sampurna tamat maka sampurna naon al ula rakaat anu kahiji wa ini taqoda jeung lamun nekadkeun musolli khilaf dzalika bari nyulayaan kana anu kahiji wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uning. Alhamdulillah sekian cukup sakieu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.